Ka ibu-ibu sakedap deui lebaran ieu kudu meuli baju nu mahal teu kudu meuli baju nu alus-alus ieu anggar wae tempo balik deui mah ieu geus sasalaman mah balik deui kana daster eueuh deui nu boga lalakon mah iwal si daster anu geus barolong jeung barelel teh ieu nyaman dipakena. Heran zaman ayeuna mah ieu pamajikan gendut salah. Pamajikan begang dipermasalahkeun. Aya salaki anu selingkuh gara-gara pamajikanna gendut. Aya salaki anu nyerahkeun pamajikanna gara-gara pamajikanna begang teuing. Ieu lalaki mah nu ditempuna teh fisik. Padahal mah ieu gendut begang ge sarua wae. Padahal mah awewe macan pernah ieu ngomongkeun tentang masalah fisik lalaki. Nu ditempuna ge eusi dompet. Bener teu? Peledageun. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Kesalnya ningali aing tenang. Ye, aing nu dipikiran ku sia. Sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hakan. Peledageun. Dengekeun besti. Geus teu usum ilmu padi, pake mah ilmu bagong. Sakirana aya nu ngahalangan, suluduk maju terus pantang mundur lah. Paledageun. Lamun henteu nyaho eusi hate mah aya saha? Sah henteuna kudu nyaho. Eusi jerona cigah kumaha? Henteu. Paledageun. Geuleuh da aing kasih menis. Nah geuleuh naon ce? Urang kumaha urang ka manehna nulungan nginjem ngaran eukeun nginjem duit ai tempo urang ka manehna edek nginjem teu nulungan. Nah edek nginjem naon kitu ce? Nginjem salaki eukeun ngabaturan nagihan cangkih. Oh. Yakeun ce. Bener aya si Uce euy. Ce. Biasa urang geus dipipir, geus meuli gorengan, aya nu ngomongkeun Uce sia. Cukup tahu aja, jangan pakai toge. Komo lamun digoreng mah bisa jadi goreng gehu. Wow. Komo lamun make cengek mah, well, lada. Ripuh besti, isuk-isuk di sumur, berang di dapur, peting ngageol di kasur. Bosen di imah terus, bodas henteu, stres heueuh. Henteu paledageun. Hirup mah diajar ngarumasakeun kana kasalahan sorangan. Ame hirup sorangan henteu asa aing pang benerna. Paledageun. Sia mah usaha mumul, gawe hoream, ulin getol, dahar gemul. Ari nyieun status akan indah pada waktunya. Cik atuh sia teh eling, ari molor teh ulah ti berat teuing, besi hese hudang. Paledageun. Kudunya Ye, dengekeun. Nyaah ka jelema mah teu cukup ku nyaah, bet ka ucing ge aing ge nyaah. Aya ka imah di Paraban, aya datang ka imah di Mandian. Komo ka jelema, nyaah mah make duit. Lain saukur ku omong doang. Emang hayang dahar kudu kupika nyaah, teu cukup. Ye, hirup zaman ayeuna mah nanaon ge ku duit, lain ku omong doang. Paledageun. Ye, nu mahal mah biaya hirup. Lain hirup gaya. Gaya elit, ekonomi sulit. Hutang we pabelit. Tempo ulin ka kape-kape, dahar ke restoran, nongkrong di mall-mall. Padahal mah ye deungeuna haseum anu sesa kamari ge. Tempo di dahar mah dihaneutkeun deui. Loba ngomong tapi eueuh bukti. Paledageun. Ripu besti jadi aing mah. Batur mah tegableg duit teh nginjemna ka aing. Nah, ari tempo aing tegableg. Wow. Boro arah diinjeman. Aing mah ngeluh oge eueuh nu percayaeun. Aslina. Paledageun. Ce, ai Ece kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali. Lamun ngaranda karek sakali. Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh Ce. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik.
gede naona ieu ceu. Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh ceu, da ai randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model ece anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah modaran heula atuh salaki sia ku aing. Nur, beli. Kamarana itu jelema teh menyeuhna mawan. Nur. Naon, Cak? Ieu dek meuli mie atuh. Oh, dek meuli mie kari ayam aya eueuh. Eueuh, peak. Ai Indomie ayam bawang sabaraha? Biasa, 4.000-an. Aing mah duit kaget kurang. Aing 1.000 naon atuh? Pai hayam, eres. Pai hayam. Besti, ye gawe makanan naone, nu penting mah jadi duit. Atuh sia jadi obe di rumah sakit. Sugan we, sia lama kelamaan mah diangkat jadi dokter. Atuh jadi obe di kantor polisi. Kan lumayan, sia lila-kalilaan mah diangkat jadi cepu. Sanes kitu lur. Unur dina batu, nyian kopeah tina batok. Yeuh, orang Sunda mah moal mundur, kajen maju. Moal keok samemeh dipacok. Tuluykeun guys. Cing ciling cincang. Peso asaheun. Tempe bulukan. Lauk gurame. Duit, kesini dong aku butuh duit. Bu Kade, rokok kopi. Heeh, nyata ieu ge teu boga duit, ari kana rokok anak kopi inget ieu sapopoe teu ngarokok teu ngopi ge pingsan tuh tempo ieu cangcut pamajikan geus barelel tingali ku geus barolong ieu teh kumaha ieu. Aduh, iya. Ya. Naon, Ibu? Ibu dek angkat heula nya. Ka mana? Ieu dek mikeun kutang geus lila ku ibu teu kapake kara anda anyar anu kamari. Nah, iya masa leutik darana nu kamari masa gede. Nah, makanya nya heuleut gedena sok nempok. Henteu. Anu bener. Bener. Cong bohong. Kamari randa eta ngaliwat katingali ku aya teu kahaja. Dengerin Besti, kalau cari suami jangan yang punya hodam lalai, berang molor, peuting ngador. Dengerin juga Besti, kalau cari istri jangan yang punya hodam tutut. Tiksa mutut, tiksa mutut. Mendingan oge cari istri mah yang punya hodam kunti. Susah senang seri terus. Kamu beda banget sama yang aslinya. Ya iya, tuh Bagong, emang nanaon gitu ya. Aing nyen video make efek beauty plus geulis nage ku efek ya emang naon Asia emang aing mah goreng ieu make efek oge ame geulis ieu naon sia ngatur-ngatur aing kumaha aing ya emang aing anu goreng mah emang aing anu goreng kek naon gitu. Mampu turutan teu mampu jadi penonton we atuh. Emang aing mah jelemana tara ngador tapi sakali ngaladog aing tara mantog. Fisik bisa dirubah. Duit bisa dicari, manasan jelema iri, dek iraha deui, templing nih bos. Nempo jelema mah ulah dina penampilanna, tempo mah eusi hatena. Cantang tu nu terbuka menang neraka, cantang tu oge anu tertutup menang surga. Tong hayang nyaho carita urang lewat sungut batur. Ingat, beda jelema, beda oge caritana.